Para mitra anu mulia mangga dongeng urang teraskeun deui. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung. Judulna Karama di Karang Kamulyan karangan Rai Salira. Anu mana ayeuna para mitra nincak bagian ka-65. Atuh Mang Jaya ngaturkeun nuhun ka wargi-wargi di mana we linggihna nu sami-sami ngabandungan dongeng. Anu mana para mitra Mang Jaya nuju ngahanca dongeng judulna Karaman di Karang Kamulyan. Di karaos para mitra ayeuna nincak bagian ka-65 we nya para mitra. Muhunnya hiji tanda urang betah hirup di dunya para mitra. Aduh di karaos waktos nyereleknya terang-terang bagian ka-65 we atuh. Mugi-mugi kabetah urang sareng ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Mangga tu para wargi dongeng nu judulna Karaman di Karang Kamulyan karangan Rai Salira dina bagian ke-65 urang teraskeun Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Para wargi anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari carios nyambung judulna nyaeta Karaman di Karang Kamulyan. Ieu dongeng para mitra karangan Rai Salira. Ayeuna nincak bagian ka 65. Mun telepatna para mitra kimargana harita teh nuju mayunan putrana margi Mirnani sareng Marnina teh dianggap ngabangkang kanu jadi kolot. Mangga urang teraskeun. Kimargana satuluina pasang kuda-kuda sajajar. Pepeta dua leungeunna dibarung ku panon mencrong ka Mirnani jeung Marnina. Marnina jeung Mirnani beuki handeueul kana sikap nu jadi bapa. Nu tetela ngaberung nafsu kabuktianana ku Mirnani jeung Marnina. Yen Bah Margana teh geus rek metakeun deui hiji elmu nu disebut aji saepi geni. Nu akibatna matak langsung paeh lamun kakeunaan ku eta ajian. Tapi kitu ge pikeun Mirnani jeung Marnina. Taya karep males nyerang atawa ngalawan da puguh duanana ge ngaku yen Bah Margana teh digoreng-goreng ge bapa maranehanana. Nah, urang kudu nyingkah kalawan tinggalkeun ieu tempat. Moal pehadieun urang patelak jeung bapa sorangan nya urang tingkah. Ceuk Mirnani ngajakan ninggalkeun nu jadi bapa. Atuh para mitra harta-harta ge Marnina satuju. Sapamadegan duanana sapuk. Yen batan patelak jeung bapa kajeun ninggalkeun eta tempat lantaran moal pihadeun. Tapi samemeh duanana ninggalkeun eta tempat geus kaburu Bah Margana ngagunakeun eta elmuna. Bah Margana neunggeulkeun peureupna ka lebah Marnina. Heab karasa ku Marnina jeung Mirnani. Aya hawa panas anu nyongkab nebak celeng-celeng duanana laluncatan. Nyingkahan serangan bapana beledag kadenge soranga beledag. Dorok-dok hiji tangka teh nu teu pati gede ngadorok-dok kalawan runtuh akibat kakeunaan ku elmuna Bah Margana. Bah Margana beuki nafsu para mitra lantaran dua anakna bisa nyingkahan serangan dirina. Hiu Bah Margana harita teh neunggeulkeun peureupna jeleng duanana ting ara jeleng nyingkahan serangan Bah Margana. Beledag cara tadi sora nu ngabeledag kalawan hiji tangka rubuh deui. Ama, sing emut ama, mugi ama ulah ngalajur nafsu ama. Bari luncat para mitra sadaya Mirnani ngelingan bapana. Jempe sia bangsat, modar sia. Hiup Bah Margana neunggeulkeun deui peureupna. Jeleng Mirnani luncat, hiup neunggeulkeun lebah Marnina. Jeleng Marnina luncat. Bah Margana bangun beuki nafsu peureub bangun bayangan nyerang bari neunggeul ti kajauhan. Kalebah Mirnani jeung Marnina. Tapi duanana ukur nyingkahan serangan bapana bari tuluy-tuluyan nyaritaan. Sangkan bapana sadar kana kasalahanana. Tapi Bah Margana batan sadar malah beuki ngaberung bae. Beuki nafsu lantaran teu tarima dirina dipapatahan kuno jadi anak. Hiup peureupna para mitra diheumbatkeun ka lebah Mirnani.
Nasib teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglar. Papasten Gus Yang Widi. Mirnani kudu jadi korban katelengesan nu jadi bapa. Harita Mirnani teu bisa nyingkahan serangan bapana. Lantaran dina posisi nu kurang hade. Celebet dada Mirnani kakeunaan pisan ku elmu Saepi Geni. Ana gero Mirnani ngagero tuluy Namru nang karak bengkang. Dina lebah dada katempo ngebul turta bajuna semut tutung. Mirnani harita tahahargungan bari nyekelan dada nu kabeunangan ku ajian bapana. Marnina rewas nempo lanceukna korban kadoliman bapana. Celeng Marnina luncat ngadeukeutan Mirnani nu keur gugulingan bari nyekelan lebah dadana. Teteh, ya abdi teteh ulah ngantunkeun. Marnina teu kaampeuh ceurik bari ngagugulung Mirnani nu keur gugulingan. Bah Margana mencerong ti kajauhan. Bari saeutik taya rasa hanjaka dumeh geus nyilakakeun nu jadi anak. Sedengkeun Suntara hatena ngarasa hanjaka ku sikep Bah Margana. Nu geus tega kanu jadi anakna nu tetela Bah Margana teh kejem bea kadaek. Cacak-cacak ka anakna sorangan geus wani kitu. Dasar Bah Margana geus karanjingan setan. Nempo nu jadi anak keur gugulingan teh lain karunya, tapi malah beuki buringas bae. Pereupna diheumatkeun deui dipake neungeul Marnina nu keur ngagugulung nu jadi lanceuk. Ngan untung Marnina sadar keneh kana bahaya. Jeleng Marnina luncat nyingkahan serangan. Peledak teungeulan Bah Margana teh keuna ka Mirnani nu keur harita teh gugulingan. Gero Mirnani ngagero deui tuluy ngulapes teu usik malih. Nandakeun Mirnani geus pinanggih jeung ajal akibat kakejeman nu jadi bapana. Pohara sedih napikeun Marnina nempo nu jepolah nu jadi lanceuk akibat katelengesan anu jadi bapa. Red Bah Margana nyel Marnina nafsu. Nempo Bah Margana kawas nempo musuh kalawan dina kacarita nu kasar pok Marnina cumarita. Tetela anjeun teh kejem malah manan iblis. Nepikeun katedanana sanu jadi anak. Jalma samodel kitu teu pantes jadi bapa kuring deuleu. Satadina mah kuring teh ngelingan anjeun susugaran daek sadar kana kasalahan. Lantaran ada sagoreng-goreng nage. Anjeun teh bapa kuring. Tapi tetela geuning anjeun teh kalah ngabarung nafsu. Nepi ka tega ka anak sorangan. Sok ayeuna mah ulah kapalang kuringang karasahan yakal boga bapa model anjeun teh. Sok ayeuna mah ulah kapalang urang tarung jeung kuring. Marnina timbul ge amarahna. Dumeh nempo nu jadi lanceukna jadi korban kabiadaban nu jadi bapa. Satadina mah Marnina teu niat moal ngalawan ka Bah Margana lantaran digoreng-goreng tunggal bapana pribadi. Tapi ari nempo nu jadi lanceuk geus palastra mah jadi timbul amarahna. Memang geus niat aing deuleu. Mateni sia duaan. Eueuh hartina sia jadi anak aing oge. Ceuk Bah Margana buringas ngadenge ditangtang kuno jadi anak. Ayo maju, sakalian jeung anjeun Suntara. Lantaran gara-gara pengaruh anjeun pisan bapak kuring jadi kitu. Ayo maju duanana. Kuring moal kapalang bari nage. Satadina kuring mangelingan sotenan domeh kuring ngaku keneh. Yen anjeun teh bapak kuring. Tapi tetela kaya kieu mah anjeun teh teu pantes jadi bapak kuring. Lantaran sikap jeung tindakan anjeun teu boleh ngaberung. Sakalian jeung anjeun teh Suntara. Lantaran anjeun pisan ulon-ulonna ieu perkara. Ceuk Mirnani akhirna malah nangtang kanu duaan. Bakating ku nafsu dumeh nempo nu jadi lanceuk geus korban. Suntara kasigeng oge hatena ku caritaan Marnina anu nyebit-nyebit dirina nyebutkeun yen dirina ulon-ulon eta perkara. Suntara ngalengkah maksudna rek ngayakeun tindakan kaburu dicegah ku Bah Margana. Kone jang, ieu perkara mah kumaha urang anggeuskeun. Keur ujang mah cicing-cicing we. Pokna bari ngareret ka Suntara. Ret deui ka Marnina pok cumarita. Marnina, memang geus niat jadi niat aing ti imah keneh deuleu. Aing ngarasahan jaka dumeh ngabogaan anak nu ngabangkang ka DJ kolot. Kusabab kitu taya hartina sia duaan hirup. Mending dipodaran ku tangan aing sorangan deuleu. Ceuk Bah Margana hohoa. Bah Margana pepeta maksud rek ngawatek ilmu rante panyimpai raga. Lantarannya hopisan yen Marnina dina kayan sorangan moal bisa ngaleupaskeun diri tina eta ilmu.
tina dampalengeun Bah Margana kaluar haseup bodas tur tamuru Marnina. Marnina maksudna rek luncat nyingkahan eta haseup, tapi tetela sukuna kawas nu berat. Marnina usaha satekah pola pikeun nyingkahan eta serangan, da puguh dirina oge ngarti yen bapana teh ngagunakeun ajian rante panyimpai raga. Tapi tetela haseup bodas teh kaburu ngabulen raga Marnina, nu akhirna males eta haseup teh ngiles bareng jeung dua suku jeung leungeun Marnina anu dibeungkeut ku rante nu kuat. Marnina akhirna teu bisa gerak lantaran kakeunaan ku ajian rante panyimpai raga nu dipetakeun ku Bah Margana. Para wargi sadaya, harita Bah Margana seuri ngagak-gak semu ato nempo nu jadi anakna bangun anu pinuh ku kasieun keuna ku elmu rante panyimpai raga. Malah geus kitu Bah Margana nyata-nyata rek ngawatek ajian sae pigen sanggeus beres siup pereupna ditengeulkeun lebah raga Marnina. Marnina peureum lantaran geus kasawang yen ragana bakal tutung akibat kakeunaan ku ta elmu, da puguh dirina teu bisa metak pikeun nyingkahan eta serangan. Tapi kawasna Allah tacan nakdirkeun yen Marnina kudu jadi korban katelengesan bapana. Di setengahing jalan seor aya sinar bodas muru kalebah serangan Bah Margana. Cegur kadenge sorang ajelegur. Bah Margana reuwas tuluy ngareret ka sisi pok Jumarita. Wangsat! Sahan wani kana peta aing, ha? Sahan wani ngaganggu kana kayan aing? Keluar sia kurang ajar! Cek Bah Margana hohoak lantaran yakin aya pihak anu nulungan Marnina. Memeh aya naon-naon teh geus aya nu sinar bodas muru kalebah raga Marnina. Celeger kadenge sorang ngaceleger. Marengan haseup bodas mumbul kaluhur tina lebah raga Marnina. Bareng jeung ngilesna eta haseup Bah Marnina teh leupas tina rantai gaib Bah Margana. Puguh Bah Margana beuki nafsu lantaran nempo Marnina geus leupas tina ajian dirina. Setan siap! Bangsat, keluar sia. Lamunnya sia jago gel keluar hareupan aing sia kurang ajar. Cek Bah Margana hohoak. Teu kudu hohoak Margana, kaula datang ye, cek hiji sora. Celeng kolewat celegedeg hareupeun Bah Margana geus ngabedega. Saurang jajaka tayalian Santana. Kolebat celegedeg gigireun Santana ge ngabedega Santini. Duanana mencrong ka Bah Margana. Wai, geuning sia cucunguk-cucunguk nu ku aing dirante? Geuning sia bisa leupas tina ilmu aing, ha? Bah Margana muncereng bari hatena mah heran lantaran Santana jeung Santini bisa leupas tina ajian manehanana. Anjeun ulah heran sia Margana. Dumeh kaula duaan bisa bebas tina ajian anjeun. Teu kudu heran Margana lantaran jalma jago leten ukura anjeun wungkul. Ayeuna kaula datang rek menta deui hak kaula nu direbut ku anjeun. Nyaeta kembang pancawarna. Hayo kadiekeun. Cek Santana bari mencrong ka Bah Margana. Sedengkeun para mitra di lebah anu suni keur nyerangkeun saurang jalma. Nyut-nyut katelah mamaku wigena. Anjeuna teu nemongkeun diri maksudna mah hayang nyaho. Nepi ka mana pangarti Santana jeung Santini. Mun teh mah Santana jeung Santini kadesek. Anjeuna tang tuturun tangan kitu maksud mamaku wigena pangna nyumput. Kumaha? Dedengean sia deuk menta kembang pancawarna, moal dibikeun deuleu. Lantaran geus jadi milik dewek. Jadi sia teh kudu mikahayang kana eta barang. Lantaran nu geus aya na tangan aing hartina jadi milik aing. Anguran sia duaan geura baralik lantaran moal aya hartina ngalawan aing ge. Sia duaan moal aya kamenangan dina tarung jeung aing deuleu. Cek Bah Margana ujub lantaran memang geus bisa nyaho nepi ka mana tahapan pangarti Santana jeung Santini nu nyata-nyata aya sahandapeun dirina. Kituna bari panon ngareret ka Marnina. Nu keur ngagugulung Mirnani bari diceungceurikan. Ulah somong anjeun Margana.
bukti heula memang kaula duaan bisa eleh ku anjeun. Tapi kiwari anjeun nu bakal jadi babanan kaula deuleu. Ku ayeuna kitu memeh kaula duaanina ka anjeun, geura pasrahkeun kembang lantaran hak kaula. Santini milu nyarita bari jeung nafsu ka Bah Margana, nu nyata-nyata geus ngarebut kembang pancawarna teh. Bah Margana nya kakak lantaran ngerasa hayang seuri, ku ngadenge caritaan Santini saperti kitu. Ok cumarita bari dina nada-nada nu nganggap remeh ka Santini jeung Santana. Ulah deuk ngimpi tengah poe ereng-erengan sia deuleu ha. Make jeung boga pikiran rek ngarebukeun kaula segala rupa. Guguru deui sia. Guguru deui sia deuleu. Ilmu, guguru ilmu lamun kula eleh jajaten. Pira kuduaan samole cucunguk-cucunguk cara sia mah deuleu. Guguru deui sia. Nyeg sia ge geura guguru heula kanu sejen samemeh ngalawan aing deuleu. Cek Bah Margana nya kakak. Lantaran geus bisa ngukur kana kamampuhan ilmu Santana jeung Santini. Coba-coba Margana, cek Santana bari waspada. Urang payunan ku abdi heula atuh mama. Suntara luncat ka hareupeun Bah Margana. Samemeh jeung mama lah. Pokona mah ye samemeh jeung kolot dewek geura hareupan heula dewek ye sia Ki Suntara ye. Cek Suntara mencerong ka Santana. Para mitra kaum dangi, Santana ningali kaayan Suntara nyarita. Saha anjeun? Anjeun teu kudu ku campur sabab kami teu boga masalah jeung anjeun. Alik nyingkah ye lantaran si Margana nu jadi udagan kami mah. Nu nyata geus ngarebut kembang pancawarna tina tangan kami deuleu. Santana mureleng ka Suntara. Memang sabenerna urang teh kakara panggih ayeuna. Turta taya pasualan. Tapi anjeun boga pasualan jeung paman kula ngandung harti kudu urusan heula jeung kula deuleu. Aya urang ijen jeung kaula ye. Suntara nyungkalkeun amarah Santana. Kurang ajar jadi ngaran sia teh Suntara. Tin ka pinggir. Keun urang payunah heula ku akang. Maju sia Suntara. Cek Santana muncereng. Rengkenek Santana pasang jurus dina jurus Asmarandana. Panon mencerong ka Santana ret Suntara ge pasang jurus. Dina wangunan jurus Jati Kancana. Dina jurus kalima teh. Santana jeung Santini papada mencerong bangun keur silih tempo kalemahan lawan. Pikeun ngasupkeun serangan. Sedengkeun Santini jeung Bah Margana mah oge mamaku mas ikene nyumput papada mencerong kadua jalma nu keur silih dangong. Sedengkeun ai Marnina anger nyeng cerikan Mirnani nu geus daya nyawaan. Katempo dada Mirnani tutung akibat katenggel ku Aji Saipi geni nu ditibankeun ku nu jadi bapana sorangan katelah Bah Margana. Sedengkeun Suntara jeung Santana masih kene papada neangan kalemahan pikeun ngasupkeun serangan. Akhirna seak pereup Suntara teh mungaran nyamer dada belah kenca dada Santana anu memang ngalobong. Anu sabenerna dihaja ku Santana sangkan Suntara nyerang dada ka kencana. Santana rikat ngageserkeun suku katuhu bari jeung pereup kenca nyeleper rek ngahakan beungeut Suntara. Tapi Suntara ge bubuhan geus asak pangalaman. Moal kitu bae kabeunangan ku serangan lawan atuh. Rikat leungeun kenca rek dipake nakis ka handap. Harita bari jeung ngageserkeun suku katukang. Seak sukuna nyapu suku Santana. Atuh galeong Santana ngagaleong. Tapi memeh rubuh teh sukuna rikat ngababad suku Suntara. Bru duana nara rubuh. Tuluy pating korejat harudang deui paheula-heula. Pinter oge si laing Santana. Paingan ye daek leleuweungan lantaran boga pangarti boga sii. Tapi moal cukup deuleu adu hareupan jeung dewek mah. Si Suntara nu geus weureuh seubeuh ku pangalaman deuleu. Legok tapak genteng kadek loba luang jeung pangalaman. Suntara ngahina ka Santana. Wah, ulah sok somong sia Suntara. Urang buktikeun we naha bener anjeun teh bisa ngungkulan kaula. Cek Santana teu eleh gos ku Suntara.
rengkenek santana pasang deui kuda-kuda masih dina jurus asmarandana. Rengkenek suntara pasang jurus dina gerakan tadi nyata dina jurus kalima tina jurus jati kancana. Demiceun waktu loba seak pereup jeung dampa suku suntara nyeleber ngancam anggota badan santana. Dua tenggelan suntara estu cepet datang turtami bana tanaga simpenan teu bisa dianggap enteng. Santana teu eleh rikat. Santana luncat bari leungeunna nakis pereup suntara. Bareng jeung kitu teh tongong leungeun katuhu ngepret beungeut suntara. Tapi suntara ngarti gancang miceun beungeut seak cebet teu katitenan pereup sejena teu bisa disingkahan keuna kana beungeut. Holoyong suntara ngoloyong lantaran tenggelan santana teh cukup ngandung tanaga simpenan nu teu bisa dianggap enteng. Suntara gigi deug miceun kalieur tuluy mencerong ka santana nu keur ngajegat. Ayo geura buktikeun suntara. Cenah si laing teh jago, mana buktina atuh? Nu kasebut jago teh atawa jago kotok meureun? Santana nyungkal ke nafsuna suntara. Puguh wae atuh. Suntara nguniang nafsuna, untuna kakerot dibarung ku beungeut nyeak beureum. Lantaran asa dihina basa ku santana. Jeleng suntara ngagajeleng ka tukang. Dirina geus moal rek ngagunakeun deui ilmu silatna, tapi langsung rek ngagunakeun ajian andalanana nyaeta ajian ramat kawisaya. Suntara pepeta bari mencerong ka hareup. Satuluyna suntara nempelkeun dampaleungeun tuluy dikeprok-keprok. Bari dibulak-balik kadang-kadang dampaleungeun kenca nu aya di handap. Kalan-kalan dampaleungeun katuhu aya di handap. Kitu we bari digosok-gosok. Lir ibarat Prabu Baladewa keur ngemat hiji ilmu para mitra sadaya nyaeta anu disebut cenah para wargi sadaya senjata anu memang kacida hebatna. Senjata nanggala teh. Sedengkeun santini para wargi basa nempok suntara nu pepeta. Geus kajudi yen suntara ngawatek ajianana. Atuh teu loba deui carita jeleng santini luncat ngadeuketan santana kituna bari nyarita. Para mitra pamiarsa, harita santini basa para mitra nempo suntara pepeta geus kajudi. Yen suntara ngawatek elmuna teu loba carita deui jeleng santini luncat ngadeuketan santana. Kituna bari pok nyarita. Kang, tatar simpai Kang. Cek santini. Santana surti duanana ngawangun kuda-kuda sajajar. Tuluy dua leungeunna pepeta, satuluyna dampaleungeun santana, jeung dampaleungeun santini ditempelkeun. Sedengkeun suntara tuluy ngeprok-ngeprokeun dampaleungeun kenca katuhu. Geus kitu digosok-gosok tadi ge disebutkeun lir ibarat Prabu Baladewa. Keur ngembat elmuna senjata nanggala. Sedengkeun suntara tuluy ngep harita ge para mitra. Atuh teu lila tina dampaleungeun suntara kaluar hiji sinar. Anu muter beuki lila eta sinar beuki gede muterna. Kalawan beuki ngadeuketan santana jeung santini. Basa rek deukeut pisan santana jeung santini ngadorongkeun dampaleungeun masing-masing. Ser tina dampaleungeun santana jeung santini. Kaluar sinar beureum koneng muru. Ramat lancah nu kaluar tina dampaleungeun suntara. Dik eta dua kakuatan teh diadu di tengah-tengah. Katempo santana jeung santini silih dorong jeung suntara. Seot ramat lancah ngadeuketan santana jeung santini, tapi seot deui ngadeuketan suntara. Kitu jeung kitu bae. Suntara oge santana jeung santini teu sirikna geus ngoprot kesang para mitra lantaran diadu tanaga simpenan. Bah Margana nu nempokeun eta hal pohara keselna lantaran tetela musuh suntara teh kuat. Bah Margana pepeta maksudna rek ngaluarkeun aji saepi geni jadi andalanana. Siuk Bah Margana harita teh neunggeulkeun pereup kalebas santana jeung santini. Tapi sok sanajan kitu para mitra sadaya. Waktu Bah Margana neunggeulkeun pereupna mama kubu wigena
nempokeun lampah margana nu curang rek ngabogohan Santana jeung Santini. Dirina teu mikeun lamun teh mah Santana jeung Santini jadi korban katelengesanana Bah Margana. Waktosna rupina dugi ka dieu wae heula para mitra carios nyambung. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae mangga permios.